Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ayeuna urang diajar wanda pupuh sinom. Contoh pupuh sinom aya hiji rupa kembang. Aya hiji rupa kembang raranggeyan tapi leutik, rupana bodas kacida, mata lucu liwat saking, hanjakana teu seungit lamun ku urang diambung, kitu soteh ti beurang lamun seuk mungguh ti peuting. Sumalebar nyempuang sapakarangan. Eta salah sahiji contoh pupuh sinom. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.